Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui di channel koleksi bobodoran Sunda. Dina danggeut ieu sim kuring bade midangkeun carita pondok Sunda kuburan karyana Trisna Mansur. Lajeng kajurung tos 3 dinten teu kararaban sangu aki uki ngulampreng ka bumi Den Haji Darmawan teu tebih ti rorompokna pribumi kasampak nuju aya di tengah bumi ngabaheuhai mayunan meja alit. Aduh, kaleresan ki Nyi Haji cing sapiring deui ka dieu saurna. Teu lami golosor sangu ketan sapiring sareng kari hayam ngebul keneh. Lajeng we di henggoy teu mindoan dimanggakeun. Saban aki ka dieu kaleresan aya we tuangeun. Iraha kaleresan teu ayana Den? Saur aki uki bari ngalemetan remeh nu di alam akon teu ngadangu kalah tumaros. Aya naon ki tambihan deui? Tos cekap Den. Saur aki biasa we Den aki teh peryogi ku padamelan da kedah neda geningan aki teh ieu ki kanggo neda nyaliraeun mah ka dieu we teu kedah barang damel teu kedah barang damel sagala ki. Mohon sanes nampi kana pangangken Raden aki mah hoyong kenging ngesang we. Telangkung aki upami kitu mah pada melanaon nya. Itu weh ki kuburan teh kali deui teu aya nu sanes deui mah. Hutan? Saur aki heran. Kieu ki riwayatna teh kapungkur waktos aki ngali nu ngawitan. Eta teh saparantos abdi kenging katerangan ti hiji ustad yen urang teh salamina kedah emu kana maut. Diantawisna nyadiakeun kuburanana. Lajeng abdi miwarang aki ngali eta lombang. Mohon Den, nanging ku Aden eta lombang teh kedah disaeur deui. Leres ki dumasar katerangan ustad sanes deui. Saurna kirang sae sasadiaan kuburan anggoeun nyalira jalaran can pantos tempatna pimaoteun teh. Boa di tempat anu tebih tina kuburan nu disayogikeun apan mubazir. Ayeuna eta lombang teh kedah dikali deui eta ge nurutkeun katerangan ki. Saur ustad nu katilu mah teu sawios-wios urang sasadiaan lombang kanggo kuburan urang nyalira. Sok sanaos engkena teu kaanggo ku urang oge. Etang-etang midamel amal soleh weh kanggo nu sanes. Bade ngartos bade henteu aki uki pinasti mios ka pamakaman kulawarga Den Haji. Ngabantun pacul linggis sareng singkut. Dibekalan cai sabotol sareng tedaeun kenging Nyi Onoh
rencang pribumi. Didinya teh tos seueur kuburan, sadayana di tembok dilapisan keramik. Dinanisan handapeun samoja nu kembangna ngabarak kaos Nyi Raden Mayang Sari, Raden Haji Mugni, Raden Aom Tirtaningrat SHMBA, Raden Insinyur Suryaning Buana MSc, Nyi Mas Solehah, dupi lombang nu diancokeun kanggo kuburan Raden Haji Darmawan, sisi palih wetan gedengeun makam ibuna. Numutkeun Aki Uki di dieu jaganing geto baris aya nisan nu dinamian Raden Haji Darmawan. Terah menak nu kayungyun ku berehanana adatna resep, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nanging duka iraha pupusna, katinggalna salirana jag-jag waringkas keneh, kiat keneh badminton, mayunan anu anom bari jarang kawon. Aki Uki ras kana dirina nyalira, jalmi cacah kuricakan. Tangtos kuburanana boro-boro nganggo nisan tina marmer kanggo nyerat namina, moal di tembok-tembok acan. Namina paling ge diserat dina tutunggul tina papan albasiah nu gancang seet dihakan rinyuh. Cetna tina cet sesa. Barang bade prak ngulang keun pacul, Aki Uki teh rada muringkak bulu pundukna, margi ka kuping sora incuing dukat di palebah mana enteukna. Atuh tambih muriding ditoel piisna angin, asa ditoel ramot mayit duka pedah salirana nuju rada panas tiris tila sababaraha dinten ukur neda kulub hui sareng samput. Tanapi pedahku perbawa keayaan ti pamakaman nu teu aya rencangna, atuh meuni heueung sakituna. Watos ngali nu ngawitan mah dugi ka aya samingguna. Taneuh teh teuas keneh, ayeuna mah rada bear, pacul tiasa mebes dipancongkeun teh. Mung tanaga teu aya pisan, nembe sakecruk dua kecruk tos cape. Namung Aki Uki gaduh tekad kilik pisan. Kedah beres badalohor, bade mintonkeun ka Den Haji yen dereng dirina si Tarjuki nu keur ngorana bisa maratkeun macul sakotak dina sabedug teh. Ayeuna bedas keneh, atuh capek teh teu diraos. Bes linggis, cuk pacul sodok singkup silih genti. Dicaringetna luut leat masihan sapujur salirana, lir nu dibanjur bae. Untung ngabantun bekal unggal liren, unggal belok opieun sareng regot cai, nanging tanagi asa teu ngambihan. Taneuh nu dikeduk beki luhur, lombang beki jero, tanaga kedah tambih ageng supados taneuh nu dikaluhurkeun teu urug deui ka handap. Ku dikeureuh mah panyangeuran dina lombang teh kakeduk sadayana. Orokaya tanaga teu nyesa pisan. Aki Uki ngaraos lungse dugi ka teu tiasa hanjat ge.
nyareureuh bari ngumpulkeun deui tanaga. Malungsar dina lombang nyarande kana taneuh belah kaler, nikmat padamelan tiasa rengse. Di luhur angin ngahiliwir ngoyagkeun dangdaunan, incuing angger disada asa dipepende, reup weh aki uki teh kulem kapulesan. Atuh badalohor nioneh nganteuran ka kuburan, luwak lieu teu katinggal aki uki. Barang nempo kana lombang puguh weh reuwas kacida, ninggal aki uki ngajomprak nyangirah ngaler di sidik-sidik tetela teu ngarenghang dak. Den Haji Darmawan teu seueur nimbang itu ieu. Layon aki uki di Pulasara sapertos kulawargana nyalira, malih dikureupkeunana ge dina lombang nu dicawiskeun kanggo kuburan salirana. Malih tos diniatan sabada natusna kuburan aki uki teh bade ditembok di lapisan keramik, nisanna tina marmer, dipahat namina Raden Tarjuki MSI bin Raden anu lahir ping sakitu, wapatna ping sakitu. Nah, mung sakitu dongeng Sarpon. Mung sakitu Sarpon Sunda dina danget ieu. Mugi tiasa ngahibur kangge sadayana. Ulah hilap share like, share, komen sareng subscribe-nya kangge nyupport channel ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.